panjang ceritana setik deui kula nyaritakeun manusia aneh nu aya di Indonesia. Wali Songo, dari Wali Songo orang Iran, orang Uzbekistan, Samarkand. Satu orang Indonesia adalah nu geus terkenal Sunan Kalijaga. Mun dicaritakeun ti awal panjang intina bae. Di tengah-tengah kula nyaritakeun tentang silsilah nyaritakeun keanehan-keanehan. Sunan Kalijaga setelah manehanana dididik ku sababaraha guru, tetapi encan merasa indah ibadah ka Gusti Allah. Akhirnya mencari guru, kapanggih lajeng Sunan Bonang. Ketika eta nya ngintip ti kajauhan, begitu ngintip ti kajauhan, Sunan Bonang horenganan ngarupa cacing. Cacing menjelma menjadi manusia. Ngobrol lah jeung cacing deui. Ternyata cacing nu hiji deui menjelma menjadi Syekh Siti Jenar. Ngobrol Sunan Kalijaga ngintip, ente makan ngintip lamun ngintip naon? Lain intipanan ya mah. Ieu mah aneh. Ternyata nu diobrolkeun teh adalah sesuatu kalimat tauhid la ilaha illallah anu diatur melalui napas-napas, melalui latifah-latifah. Anu urang zikir teh aya zikir bil lisan, aya zikir bil abdan, aya zikir bil qalbi, aya zikir bir ruh. Beda zikir teh datang ka lisan doang, datang ka awak, aya nu datang ka qalbu, aya datang ka sir, aya datang ka ruh. Inilah zikir-zikir maka didengekeun ku Sunan Kalijaga. Selesai Syekh Siti Jenar berangkat, sosok Sunan Bonang masih nangtung. Ternyata tengah lihat deui Sunan Kalijaga na ditukang, Sunan Bonang na ngaharep ka ditu digerokeun. Sunan Kalijaga kadieu encan jadi sunan sebab boga sunan teh ti Sunan Bonang. Kadieu Sutojo, ngaranna Sutojo. Aslina Jawa eta. Sutojo merene. Ana apa pun cenah dodok cenah. Diuk lamun hayang jadi jelema, mun hayang jadi jelema anu sejati, tinggalkeun kehidupan dunia, tinggalkeun makhluk. Ulah aya di jero hate makhluk jeung dunia, setan dia tinggalkeun. Terakhir nafsu, ente kakarak jadi manusia. Nah wari cicing di dieu setahun ulah ka mamana ke kaula balik deui ka dieu karak diuji kelayakannya. Setahun Sunan Kalijaga cicing di jangan zikir, sholat zikir, bahkan sholat pakai itu cara urang diuknya nama, tetapi sholat daim terus sholat. Setahun kemudian Sunan Bonang datang di kadinya tepat nangtung. Begitu nangtung ditaekeun maneh teh untuk tingkat kedua, maka ulah wa kakamamana satungtung kulan can kadieu. Ya. Wujud Sunan Bonang ngarupa cacing. Plek asup deui ka jero tadi. Sunan Kalijaga kaget. Begitu kaget memohon ke Allah, ya Allah ya Rabb, lamun guru kula bisa ngarupa cacing, kula ge coba hayang dirupakeun seperti cacing. Harita kene jadi cacing. Diudag kujana liang eta udag-udagan di jero taneuh. Atuh ieu ente mah teu aneh aja, emang ente mah cacing asli sebenarnya. Nah, udag-udagan di jero. Tiga singkat datanglah ke Mekah, langsung keluar plak di Mekah. Begitu keluar di Mekah, leuleuh ka tukang aya Sunan Kalijaga. Ditangkep, Masya Allah. Cek Sunan Bonang sugan teh saha tadi nu kakerepekan di tukang horeng maneh. Sebenarnya mah kakarak deuk ditaekeun kok geus daek soragan. Nah, iyalah anjing geus jadi manusia sejati. Maka ulah kaget lamun baheula Bung Karno kula ngobrol di benda kerep jeung Kiai Qadir jeung kitu bapana Kiai Qadir Zaini. Bung Karno mah manusia tapi bukan seperti manusia. Abah almarhum Abah Kolot Kiai Imam Muhibbut Tobri, Kiai Ajengan Muhammad Toha Garut,
Kiai Abdullah Garut bareng ngobrol kula didinya ngobrol milu lain manusia biasana kumaha sebabnya nama ketika kaleuweung jadi maung ente mah kuari geus asli maung geus asli jadi jelema nu dieu maung kabeh maung ngopriwit nya sia da eta para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang tunda cerita Bung Karno aneh sarua manusia aneh. Nah Sunan Kalijaga dipapatkeunana langsung di Mekah di Baitullah. Nah iyalah manusia aneh bisa ngarupa jadi cacing bisa udag-udagan jeung guru Masya Allah karim. Syekh Maulana Hasanuddin manusia aneh belah dieuna Syekh Maulana Syekh Agung Asnawi manusia aneh kabelah dieuna Kiai Husain Carita manusia aneh. Maka ketika apa yang dikatakan oleh gubernur tadi saya siap dukung asal bangun situs-situs Banten siap cek manehanana. Alhamdulillah sekarang telah terrealisasi Banten. Saya tanya lagi yang kedua mana Pak WH Asnawi Syekh Agung Asnawi kurang delekeun lamun encan dibangun bae setahun ieu hujan kurang turunkeun deui tapi geus dicanangkeun insyaallah. Jadi hanya anjeunna jeung kula komunikasi tentang pembangunan situs-situs Banten insyaallah. Maka doakeun mudah-mudahan anjeunna dibere panjang umur, dibere sehat, dibere kuat, dibere siap untuk membangun Banten nu jelas. Selain daripada eta mah kumaha manehanana urang mah kebutuhanana cinta ulama, cinta wali, cinta habaib. Aslina cinta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lamun nyaritakan seputar manusia-manusia aneh, loba jasa. Loba lain lalagaan. Kunaon eta? Zikirna geus lain di lisan, zikir geus lain di qalbu, zikir geus melalui sir, zikir geus melalui ruh. Seperti eta. Lalu menyaritakan seputar Tuan Syekh Abdul Qadir aya jelema macaan kitab Tuan Syekh ngadengikeun ceramah-ceramah Tuan Syekh. Seorang pejabat datang ke Tuan Syekh, alhamdulillah kaula sok milu ngaji jeung kaula ngadengikeun ceramah-ceramah Tuan. Cek Tuan Syekh sekalipun ngaji sekalipun didengikeun tetep ente mah sakit kituna bae. Ah, kok bisa gitu? Sebab terhijab mata ente. Ya Allah, supaya ulah terhijab kumaha? Leungitkeun jabatan ente, leungitkeun kekayaan ente di hati, leungitkeun keagungan ente di hati. Ente lempang coba kuari ka pasar make pakaian anu cumplang-campling di dieu di kongkorongan ku kacang. Setiap aya budak letik beres, setiap aya budak letik beres, setiap betik-betik. Mun ente siap pas kitu kakarak mata ente, mata batin ente bisa nempo keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Waduh, cak pejabat, wah sanggup tak kos itu mah. Ieu genang sakola Pak. Boh, ngogok deh sakola nake. Nah makanya cek aja, mal bisa ente mengaji bae tapi untuk usul ilallah moal geus cicing bae di dinya. Wih, kula ge sarua tuh cenah hayang hebat, mun hayang hebat simpen jabatan, simpen kekayaan, simpen karesep-karesep selain Allah. Ya kan. Sebab urang kan kuari ya lamun urang nyaritakeun seputar kebahagiaan. Urang teh kebahagiaan terhadap ciptaan Allah macam-macam. Aya jelema bahagia ketika ngahiji jeung makhluk. Masyaallah saknya neng. Inilah tumpuan hatiku. Kanda telah rindu dari jauh-jauh hari. Tapi engkau sekarang ada di pelukanku. Dulu hanya sekedar suara, sekarang engkau bisa kupeluk. Ya Allah, cerah hatiku dan teduh perasaan jiwaku ketika aku bersanding denganmu di terik matahari. Tetap teduh, cukup dengan melihat bibirmu. Dunia telah merasa milik kita berdua. Wow, wah, Masya Allah gombal.